maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah kiih aduh aing mah kiih deui kidul maksud teh Gusti sabaraha urang upami teu leueur aduh aleueur teu lepat heeh samia pada merbayaksa wontening alas wanawasa detia dirga bau walah nyaur batur-batur namar bayaksa ngandika nuhun kada rumpul ngacung-ngacung leungeun naon bari teu ngomong iya mangga naon ieu teh manggalah ada apa lapar sami atuh heeh tak kuhal sakitu wayahna deuleu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok ya neangan nomor nya nanya-nanya peryogi mah tuh siapa tak kuhal sakitu dulu tah ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan na senang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul da maneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna euy wayahna sadaya ini punten aduh ngahaturkeun semah pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti og ditarima
Abdi Gusti dina waktu ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput. Aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah kiih. Aduh aing mah kiih deui kidul maksud teh Gusti. Sabaraha urang upami teu leueur aduh aleueur teu lepat hiji dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun. Aduh ampun limun tedugi kalima sumuhun ketang limun lima mung tedugi kagenut ai genut genep maksudnya di belah mana palih kiih. Aduh kiih aduh ya kidul Gusti sok siap saudara hingga ayo pana tadi nanti kaki kan galap Anda magalap nah kamana saja ngomong kesangeunana ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu ararini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakon naon rame jeung dieu mah naon teh kayaknya udah kumaha minta supaya kuring apal dangariung teh wah maneh mah buuk ai buuk budeg maksud teh bool bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksudnya abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya lain ngomong naon ari maneh aduh ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajahit nasib atanapi nama buuk nama baik urang suuk Sunda maksud teh diantawisna desiratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajahit nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh darah tista ieu darah tista maneh teh sungut dikituan disadah henteu aduh anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun biing jeung mikung aduh miing